Urang lamun nyaritakeun alam teh mimiti alam lahut. Kemudian kabelah dia teh kitu alam gitu malakut. Kemudian lamun bahasa eta nama lamun bahasa itu mah alam mulki, kemudian alam malakut. Atawa itu nama alam lahut. Aya 5 alam teh tah. Mimiti Gusti Allah eta mah alam lahut eueuh nu nyaho tah maka alam eta. Alam lahut ngaranna. Terus diturunkan ke alam malakut, alam malaikat. Eta di alam malaikat teh urang geus diciptakeun di dinya teh arwah-arwah lewat di alam lahut ke alam arwah ke alam malakut. Tah, ieu alam malakut tah kuari diturunkeun kuari alam mulki ngaranna. Geus urang sok maca mulki wal malakut. Atawa disebutna alam nasut. Ieu alam nasut, di alam nasut teh alam manusia, tina nasia pohoan bae alam nasut. Jadi kuari loba poho urang teh. Ieu alam dunia ngaranna alam nasut. Tah, ai itu mah alamna alam lahut. Tah eta teh urang hayang nyaho ka alam-alam nu kos kararitu, hayang nyaho. Hayang nyaho teh hayang ngarasaan atuh bisa. Hayang ngarasaan ka alam eta make cara ieu lah thariqah ngaranna. Urang kuari di alam nasut hayang ka alam malakut teh alam malaikat, hayang nyaho ka alam arwah, hayang nyaho deui ka alam lahut atuh mangga bae jaya carana. Persyaratan di alam nasut alam mulki kuari urang hayang ka alam malakut asal tadi teh tinggalkeun makhluk, tinggalkeun dunia, tinggalkeun nafsu, tinggalkeun setan. Nu apat eta kurang ditinggalkeun ngaranna ma'rifat. Urang bakal pindah rasa, urang aya di alam malakut. Urang aya di alam malakut, urang sarua jeung malaikat eta kos. Nu teu dahar malaikat, nu teu nginum malaikat, nu teu sare malaikat. Urang ge kos kitu. Jadi urang roh urang tapi roh urang na teh henteu dibabawa ku jasad urang, misah antara roh urang jeung jasad urang. Misah we misah. Jadi urang bisa ngobrol jeung urang. Urang bisa ngobrol jeung urang, ngalamun bae urang teh. Duh lamun kawin deui ngeunah ini cek urang. Roba rangda ieu. Pemajikan ujerang geus idah teh can dinya.